Bikin ke barudak. Nah, barudak hiji ewang tak gitu. Sok tak gitu. Sok iya. Pokoknya mau well. Doa terbaik atuh. Kumaha sok. Mana ayah? Ayah mana? Itu budak ngagantung. Ye, karunya eta budak. Eta bener kan? Agawing. Nyarana motor dia terus kalebat dilebat wae ieu na. Oh, siap. Nya. Ieu kena beli ieu. Oh, di ditu. Nya. Da lega dilebat ke motor mah. Mohon. Oke, dikondisikan anya. Nyangan ieu na tos kudu kedah ka ditu gitu. Sarana kayak kalebat motor mah. Nya. Inilah suasana di kampung naon itu, ah? Cikarang. Oh, Cikarang. Oh, di Jakarta mah Cikarangnya. Di mah Cikarang. Berarti enak eueuh. Tuh. Pak RT bawa naon, Pak? Parcel. Asik, parcel. Tuh tanggeuyannya ya sobat ya. Eta naon itu, Pak? Iya naon ieu? Kedai udut malah gampang. Ngebul. Sebelum makan kita ngerokok dulu. Oh, ngerokok dulu. Mana Pak? Cincin kincring ya. Kincring. Geuning tadi sada. Oh, moal. Oh, kata Semprong ya. semprong, peranti lampu, cempornya. Inilah sobat tanggeuyan buat pengantin ya. Ini penuh perjuangan pokoknya mah. Jalana lah. Jauh pisan. Di kampung mana itu, Pak? Di Dharmaraja, Cinaglang. Oh, di Cinaglang. Mohon. Ari nu nikah teh saha? Kang Imam itu Imam Munanarnya. Sareng saha? Teteh naon? Oh, duka. Oh, Teh Mimin. Oh, Teh Mimin ya. Mudah-mudahan sing lancar Paknya. Iya nyusudna kok pinter. Pinternya tiasaan. Hebat. Sunda teh mau gagal. Ningali kieu teh hayang kawin deui tuh. Ais. Kalau menepi kayak itu. Inilah suasana di kampung naon itu Cikaragnya. Kampung Cikarag. Kalau di Jakarta mah kan Cikarang, mah enak eueuh berarti Cikarag. Ya gerba ya. Tah ieu. Saya mah ahli atel gitu. Ahli atel. Moal bos, doa terbaik kanggo pengantin kumaha? Gitu ya. Kumaha gitu teh. Api. Atos api mah tadi. Tuh. Tah, cok teh, kumaha teh? Doa terbaikna teh. Selamat unboxing. Unboxing asik. Unboxing lagi ya teh ya. Dia janten ieu nya. Rumah tanggin sakedah mawadah warohmahnya. Amin.
Penak deui teteh nu tadinya.